Urang Sunda teh jalma komunitas kelompok ayeuna mah urang nyebutna ge pan anu parantos leungit jati diri babari leumpeuh yuni babari kasarumahan babari kasurupan teh lain kasurupan model nu tadi nu antukna hiji-hijina suku di Tatar Indonesia anu dinten ieu tos teu gaduh identitas, teu gaduh komunitas, teu gaduh kekuatan politik, teu gaduh kekuatan ideologi urang Sunda. Sok urang papai. Jakarta Sunda eta teh. Sukuna teh Betawi. Tingkatanana keur zaman Pajajaran teh kelurahan, kepatihan. Seep. Geser ke Bekasi tos teu aya. Geser ke Karawang tos rada abot. Purwakarta ngabentengan keneh dugi kadanget ieu duka enjing bageto sim kuring rengsen. Mungkin ka bali desa sadayana. Naon nu ngarobah sistem? Naon nu ngarobah perubahan? Deui ngarobah masyarakat teu bisa ngigelan zaman. Teu miindung ka waktu, mi bapak ka zaman teu nyiapkeun diri. Salah sawios kebijakan ku sim kuring dicanak di Purwakarta. Temenang ngabangun perumahan hiji temenang ngaganti ngaran di eta lemur jadi lamun aya izin perumahan menang 10 atau 20 ngahiji jeung eta lemur ulah nyieun eksklusif sorangan nyieun gren-grenan temenang terus ngaran naon eta teh komplek kampung Bungur Sali komplek Ciwangi komplek ieu anu tos diijinan ti zaman baheula ku sim kuring bade dirombak sadayana naon nek dipulangkeun ka sarakan pangbalikanana sabab naon? Sabab hiji waktu ieu bangsa ngaranna dirobah, sukuna dirobah, kepemilikan hak atas tanahna dirobah, hiji waktu bangsa urang geus moal aya. Tong boro bangsa Sunda anu teu gaduh tetekon, ideologi pemikiran anu kuyat, urang Bali wae nu sakitu kukuh pengkuh kanu jati dirina 50.000 warga asing tos gaduh tanah di Bali kute tos CF jadi hiji waktu orang Bali ge moal aya kebudayaanna tinggal kebudayaan pariwisata sim kuring sabaraha kali dialog sareng tokoh adat Bali saya bilang ini yang harus menjadi anda perhatian komo diurang mantake sim kuring ngadamel peraturan temenang rakyat ngajual tanah kudu lapor bupati